Duh, HP sepi amat tuh kenceng-kenceng na aing malah. Biasanya sok rame. Wih, pantesan kotana beak euy. Yah, emang minta duit pasti tuh dibere. Tah gawe hela. Belang piring mah benang duit teh bisa beli kota, bisa ke eksis deui, bisa catat deui jeung ayang embeb. Lah, penting mah menang duit, tah gawe ge bae lah. Penting mah menang duit. Aman ayo lanjut di teangan teh meni hararese dek minta duit lah. Teangan we kapal beli itu sugan aya lah. Pagawean gual poe ini mendekeun penteng. Leuheung menang buruhan. Menang buruhan kumaha genteng-genteng sorangan dipindahkeun. Pindahkeun ti dieu ka ditu. Ti ditu ka dieu. Sigan lieur ieu mah euy. Ah. Nah lah. Ah, geningan aya di dinya euy di teangan-teangan teh. Ah. U. Naon mana tah dieu? Kalem doa kalem tong gas kalem. Aya naon? Ka dieu naon? Minta duit tuh keur meuli kota, jeung pulsa. Kota maneh ngomong kota. Oh, kota-kota. Tuh, kotakan aya ge tuh. Emang murah beli kota maneh. Bantuan teh heureui gawe ye. Murah apa lagi 20.000 nih kuat ditah mantuan gawe hela aing mah. Ah. Murah 20.000. Oh, 2000 ke perak eueuh. Tah, gawe lah bantuan. Buru bantuan. Pira ge 20.000 beli ditah gawe hela. Tah, gitu gawe. Di koret bugalan. Geus. Makan dulu orang, oh. Dah lapar. Itu. Ini. Oh, gawe benar. Oh. Aing mah hulang sorangan hayang ngopi duit eueuh hayang ngarokok duit eueuh kan hulang we manyun sorangan aing balangsak teuing hirup teh aing maha aing nang kopi teh nya Ulo tolongan deuh euy bujang kere ye sebenarnya teh manusia di dieu teh naon je sia labas wae samaruk aing kresek begitu dulu acan bandegong je kalem je naon tok emosi heula ye naon ye tengah poe kieu ambek-ambekan wae ye mereka mana sih ya lurus wae kos bagong we liuk aing meniti di dulu acan ye eta sungut teh di saring heula aing ngomong teh bugang bagong wae dari teka tingali atuh je hampura kumaha deui atuh teka tingali mah emang mereka mana maneh kurang keur neangan duit je neangan duit emang duit saan muragna duit batur atuh je sebenarnya murah di jalan kabagi ku urang heuh teu duit batur aya maneh sehat yeun sugan teh duit maneh nu muragna urang mah kenapa sorangan urang tara boga duit je mantak urang ka jalan leumpangan ge neangan duit sugan we duit batur nu murah kabangi ku urang coba mana atuh je sekali-kali mah je ngalokeun duit je gemuk aing gitu boga duit tadi ngahulang di dieu aing sorangan kesusahan listrik teu ngopi teu naon aing boga duit sarua sak yeuh aing aduh ngomong ka urang mana bujang kere soalna ge kere aduh mah omongan teu disaring heula atau omongan maneh geus enak mah daripada di dieu ulang-ulang teu paruguh mending nangan si uok yeuh anak kan sekolah geus palere sugan we biasana sudah beri duitna gede budak sakola mah mau orang olahan si uok enak mah geus hayu lah nu penting mah ngopi urang mah hayu urang yang si sarwok enak tapi di mana si uok mah enaknya
ulin sok di mana sok ngadu panggal si wok teh si urang teangan we bae lah. Yang penting mah urang gimana bisa ngopi. Ayo tuh. Ayo itu tuh ayo. Kela yuk. Wah kira-kira si wok di mana ulinanya? Bener tapi nama ajanya. Ayo orang teang we, kemana we? Kepanggil deh setan mah yuk. Nyangge saya itulah orang teangan we lah. Tuh kan Je, bener si Uwok tuh. Si wok keur ngunjalan kenteng nusa sih berang-berang ngunjalan kenteng. Hei, Kernaon mana Wok di dia rajin-rajin teuing. iya cek aa tah mendah-mendahkeun kenteng ke dibere duit cenah. Cuma daek wae kita ngunjalan kenteng. Demi meuli kuota lah. Mas aya nu ngechat wae bener tinyahueun. Jomblo oge heuh Je. Ngalede. Rek kamarana maneh meniuh gadag duaan wae. Ye, nya ka mana weh Wok milik mah tuh. Orang ti tadi jeung si JJ aya ngopi Wok. Ngan eueuh duitna. Kumaha tuh Wok? Tah nyanggeus tuh kitu mah, mending bantuan urang heula ngaberesan kenteng. Ke dibere kopi jeung rokok ku urang lah. Wah, nu bener maneh wok. Kayak urang mantuan kopina teu dibelikeun dehan maneh mah ngebohong. Bener geus, ena percaya ka urang geus ena meraneng jalan kenteng we heula lah. Percaya ka maneh mah musyrik wok lah. Geus lah enak mah ditu. Maneh meuli kopi geura ka warung ayeuna mah kenteng kurang ke dibantuan di si JJ. Geus ayeuna mah gawean heula ieu kenteng, urang beli kopi jeung rokok heula heuh. Ayo. Geus gawean. Untung tuh benang kasuku kalem yum Lain kalem-kalem Je. Urang tadi dia geus lila. Asa ku digawekeun ieu mah Je. tapi si wok teh datang dan meuli kopi teh ka mana meuli kopina sih. Urang teh ayo yuk. Geus lah ieu bisi ngabobodo sih wok. Ayo tuh. Geus saya tuh orang teh lah. Digawekeun. Gua urang ge can diburuhan. Geus tiis ieu geus ini mah sareng heula lah. Aduh, tiis ieu. Wah. Di dieu ti tadi teh Je. Urang digawe teh nya. Manehna mah sareng ngeunah. Udah kan yum, angkat yum. Udang euy. Enan euy. Itu tadi urang digawe maneh mah sare. Aduh, pelanggaran. Geus beres encan itu. Beres-beres mata maneh beres. Nu aya pegal cangkeng ya, Je. Suku aing rek tindihan kenteng. Meuli kopi teh datang maneh mah. Wah, ngece. Saya Nangge euy. Nangge euy. Ye, 2 Hati lu.